Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa antam syia sareng lempang anjeun fil janibil aimani di belah anu katuhu. Litaslama karena supaya salamat anjeun min khotoril markubati tina bahayana tutumpakan wa anta jataniba sareng yen ngajauhan anjeun al mawadi al muzliqata kana pirang-pirang tempat anu leueur likaila tazlaqo supaya henteu labuh anjeun awillati atanapi anu fiha eta tetep dina itu lati teh ahjarun ari pirang-pirang batu wa akzarun sareng pirang-pirang kokotor likaila tak saro supaya henteu tisoledat anjeun au tatawasakho atawa kotor naon sia buka pirang-pirang pakaian anjeun wa alla tamsyiya sareng ulah lempang anjeun pi tariqid doiki di jalan anu sempit al wasihi anu kotor wa ingkana sanajan aya itu tariq teh aqraba eta leuwih deukeut ila maqsudika ka tempat tujuan anjeun li annaka karena sayaktosna anjeun rubbama tajidu mungkin wae mangihan anjeun fihi di itu tariq teh arrawa iha karihatan kana pirang-pirang bau anu dipikangewa awtaro atawa ningali anjeun manaziro qobihatan kana pirang-pirang paningali anu goreng wa qad yakunu sareng terkadang aya fihi eta tetep di itu tariq teh naon zihamun heureun yu akhiruka anu ngakhirkeun ieu ziham ka anjeun anil wusuli tina nepi ila gordika ka tempat pamaksudan anjeun bisuratin kalawan gancang wala tamsyiya sareng ulah lempang anjeun aildon deui fi tariqin mujdahimin di jalan anu sempit pa ingkana mangka lamun aya labuda eta tetep misti ka anjeun labuda eta tetep misti min huti itu tariq teh patahappazo mangka kudu ngaraksa anjeun alama kana perkara indaka nu eta tetep dideukeuteun anjeun minal kutubi nyatana pirang-pirang kitab awid darahimi atawa pirang-pirang dirham hatta la tadi'a supaya henteu leungit ieu emak wahtariz sareng kudu ngaraksa anjeun minal musodamati tina tabrakan wallahu a'lamu bissawab.